Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mahsus bi jaziril bushra wa ala alihi wa sahbihi az-zakirin Allah katsira fi sirri wal jahra, amma ba'du. Mendipi hormat Bapak Yep Sofyan kali Ibu Aninda Suryani selaku Sohibul Hajat oge sepuhna panganten panganten nudipi hormat para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur pemerintahan, keamanan, tinggal hadir TNI, Polri, oge sipil, sareng sadayana dulur-dulur, alhamdulillah katinggal seueur para pemuda nampak hadir kalasek, para pemudi geus hadir kalilis, ibu-ibu sedang anu sadayana didoakeun sing bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Mengacara langsung buka ku sasarangan ibadah maos Fatihah diteraskeun maos sholawat wa barik. Badai ngada ramal cai doa tutupna di baruka jam sakieu saya diangin rumah nyomben cai gede kamu panganten panitia posisi carikna manganu sarapan istri saya anak remo dan masyarakat silama kono pemagar tak tahu itu Dewi sebenarnya turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Dia Fatihah mugia didugikeun ganjaranana ka arwahna para nabi, para rasul, khususna Nabi Muhammad, kula wargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, dugika arwahna karuhun urang sadayana. Al-Fatihah. Fatihah nu kadua urang nyongkeun ka Allah Ta'ala urusan-urusan sulit, sini pasien jalan keluar anu gampang. Angkat pandanganna, Allahumma lancar segala-gala, Allahumma segala-gala lancar,
Allahumma lancar segala-gala, Allahumma segala-gala lancar, Allahumma lancar segala-gala, Allahumma segala-gala lancar. Berkah Nabi Muhammad SAW, pernikahan Muhammad Jazuli sareng Ristanti Nabila, rukun dan bahagia, dijauhkan dari godaan-godaan rumah tangga, penuhi dengan rahmat Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Salawat wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma bihamdi salawatika salamika wa barakatika ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Allah minal ahya'il marzuqin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal awliya wal ulama wasyuhada was-salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Tuturkan Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun Ariya hiji faedah sab'ata asyara hari 17 minal a'mali anu tetep tina pirang-pirang amal yukaffiru datangi paratan kullu wahidin sakur hiji-hijina minha tina 17 al-dzunuba tina pirang-pirang dosa al-muqaddimata anu tiheula wal mutaakhirata jeung anu pandeuri. Jadi judul ngaos ungi ieu judul pertama adalah 17 amal-amalan yang bisa menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa anu tiheula, dosa anu pandeuri. Ada tumaros sadayana haroyong ke surga. Tong waka euceuk akang nu daek ngaji kieu nu tara ngaji ge ditanya hayang ka neraka hayang ka surga, pasti jawabanna hayang ka surga. Nu betul salat ditaros hoyong ka surga, nu tara salat ge
ditanya tetap we hayang ka surga. Ngan surga teu narima anu kotor, anu lamokot ku dosa teu narima itu. Maka aya tempat kamu ngabersihanana nyaeta neraka. Tuh. Ya nawe anu kotor mah kudu diseuseut dina neraka. Siga omari bersih mangye omari bersih teu narima baju kotor. Lamun hayang asup kana omari bersih bajuna kudu diseuseut heula di neraka. Tah bari tumaros mending di neraka wae diseuseuna apa mending ayeuna? Sok mentari katuh. Ayeuna. Kumaha cara nyeuseuna? Cara kebersihan kotor yang dosa-dosa teh hiji adalah taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Kedua kunaon? Ku berbagai macam amal-amal soleh. Tah ieu diantawisna nu 17 perkara ieu adalah amal soleh anu bisa ngahapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Mangga wahya jeung ari sab'ata asyar al-hajjul mabruru eta haji mabrur. Nah, jadi kahiji naon? Haji mabrur. Barang haji naon? Haji mabrur. Haji mabrur. Ari mabrur teh hartina taat. Mabrur teh hartina berbakti. Dina Kamus Al-Munawwir haji mabrur adalah haji, ibadah haji yang pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan haji mabrur. Nasib ibadah haji kabagi dua. Eta mangye kahiji haji anu nasibna meunang ridho Allah. Kedua haji anu nasibna teu meunang ridho Allah. Pami ibadah haji nasibna kenging ridho Allah, uih ibadah haji akhlakna semakin mulia, nyariosna semakin santun, sosialnya semakin tinggi, ibadahnya semakin rajin dan berkualitas. Itu ciri hajina nasib kenging ridho Allah. Aya deui hajina nasibna teu meunang ridho Allah. Balik ibadah haji kalakuana beki Allah. Satu bantuannya aing cara pe itu namanya borok. Begitu atuh. Ambu. Beki ebel. Kalakuana teh haji tah. Baheula Pak Pribados pernah ngalangkung ka Jalan Saritem. Tuh, nah apa Saritem seri. Saritem teh baheula tempatna WTS, wanita tumpakeun sararea. Jadi nya ngaliwat teh. Baheula tahun 2000-an. Ayeuna tos janten pesantren Darut Taubah. Abdi pakaian juga kieu make imamah, gamis biasa. Ngan sok sagrup jeung barudak kitu geus nyana grup salawat. Aya mun 1:30 ngaliwat kadinya teh tos uih tablik akbar. Digorowan ku ETS teh, Pak Haji kesini, Pak Haji kesini. Cek urang teh neng mikir peraku haji diajak ke kituan. Kumaha cek eta WTS, naon ari Pak Haji da unggal ugi seueur haji nu sok lebet ka dieu. Nah itu adalah gambaran haji anu nasibna teu meunang ridho Allah. Balik ibadah haji kalakuana beuki Allah. Mudah-mudahan anu hadir sadayana sing dinasibkeun berangkat haji sadayana. Amin. Dengan nasib anu diridhoi ku Allah taala. Amin. Anu atos sing biasa angkat deui. Anu bade taun-taun ayeuna sing dipasihan kalancaran. Amin. Alhamdulillah ayeuna umroh tos ngawitan dibuka nanging masih kene aya karantina jeda 5 hari nu lewat jeda lewat Madinah ge 5 hari uwihna karantina 10 hari
tak Pak Haji nanti can wakang ngaberangkatkeun nu daftar mah terus dina langkung aya 250 jalmi nu bade ngiring umroh teh. Minta jadi berangkatkeun ke Indrawajo heula we nu sanes kitu. Lamun terus normal terus teh masalah name berangkat. Terutama kahayama ke karantina dan biayanya lumayan kita karantina teh 10 hari ini hampir 12 jutaan teh. Tak ongkosnya ini mah rada awis kene bisa berkisar 40 sampai 50 juta mungkin jeung karantina jeung PCR dan yang lainnya. Maka saya sentiasa berangkat haji saya. Haroyo angkat ibadah haji. Beradu artosna teu. Sae. Mumpung hadirna seueur, ieu ulah ngadu awe sapostiasa angkat haji sadaya umroh sadaya. Angkat pananganna sadaya. Tumpulkeun mastaka supaya angkat haji tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jual tanahna. Nah, sakitu we. Allah anu loba tanahna dibicar aya pakeun berangkat haji umroh. Dua wal wudu ma'al isbagi jeung wudu sarta dialus-alus disempurnakan. Jadi kedua adalah nyampurnakeun wudu gitulah. Nyampurnakeun wudu teh bisa jadi wasilah dosa yang lalu dan akan datang diampuni Allah. Gitu. Tanya terutama awewe kupingkeun. Abdi pernah ninggal di kota, di masjid di kota. Aya ibu-ibu ieu beungeutna teh cemerong pinuku make up bodak sanes kanten. Terus wudu teu dibersihan heula. Langsung abdas ieu pinuku make up. Otomatis si cai teu antal kana kulit sedengkeun sarasana wudu teh naon diantawisna ulah aya nu ngahalangan datangna cai kana kulit ya kehalangan otomatis teu sahuruna teu sah salatna. Mata kali ibu-ibu ka mana-mana teh awe mah tukang make up kudu nyanak eta teh cai wateran ngaranna teh kau na water. Hah? Cai water eta begitu baragi marasihan make up gitu. Hartos ente. Aya deui pernah ya ningali sakieu tah. Sakieu. Kieu we uruna teh. Mun tadi kosokan kieu bari sakieu deui. Teu sahuruna sabab panangan mah kada sarta siku lain dugi kapan sarta kuliluihan. Ieu mah sakieu teu sahuruna otomatis teu sah salat. Itu udah kecapas-kecepes wudu teh. Ya lamun wudu bener itu luar biasa. Corona ge moal keuna. Omikron moal keuna lamun urang wuduna sempurna. Dina wudu teh geus aya prokes. Protokol kesehatan di antara ngawasuh panangan. Dina wudu aya PCR teh swab. Naon ngingseul cai kana irung. Eta teh swab alami. Jelema anu boga wudu moalkeun ku sihir, moalkeun ku guna-guna, moalkeun ku telu, asal wuduna sempurna. Beres wudu teh maca doa wudu, maca inna anzalna 3 kali, maca ayat kursi. Tuh sempurna mah kitu. Dan kacapas kacepes. Aya nu wuduna kitu belah mana miukna? Benar alus. Pas kita mau. Jadi benar mau. Laskeun. Tuh, almarhum Pak Haji Odet. Wali kota Bandung anu ngantunkeun dinten Jumat. Saya bayar ka bosna. Hiji ya saya teh garu abdas. Ban ka masjid abdas heula. Terus salat tahiyatul masjid. Terus salat qobliyah Jumat.
terus mapah bade naik mimbar. Bade naon naik mimbar teh? Menasihati jamaah Jumat, menasihati urusan takwa. Saen teh candugi kana mimbar geletuk teh ngantunkeun. Dinten Jumaah boga wudu. Jalmi nu pupus dinten Jumat keuntunganna satu, dianggap meninggal husnul khotimah. Dua, dianggap meninggal syahid. Tilu, dianggap meninggal mulia baik soleh di sisi Allah. Empat, jasana moakeun ku bilatung di jero kuburna. Lima, aman tina fitnah kubur. Lalu fitnah kubur teh ujian pertanyaan malaikat munkar nakir. Genap, aman tina azab kubur. Non azab kubur teh dipukuli termasuk diperlihatkan jalan menuju neraka. Terakhir non masuk ke dalam surga. Jawab atuh. Lain amin, alhamdulillah. Saya emang dah kuliah bantuan atuh. Tukuan misalnya. Alhamdulillah. Haroyong pupus dinten Jumat. Ini teh poeno. Ini ahad. Terapi Seninnya. Ya atau Senin atas kata Islam. Senin Selasa. 5 poin deui. Wios kulit tipain mah mangga teh wios. Mangga wios teh wios. Kopi sampe kita kopi. Rek cuma ayeuna we rek kewe tuh teh. Akan masing puluhan tahun yang akan datang, tapi tetap dina dinten Jumat anu mulia anu agung. Alhamdulillah. Teraskeun derek ya oge. Katilu wa qiyamu Lailatul Qadri jeung ibadah dina Lailatul Qadar. Mudah-mudahan palanya miswa. Sadaya nepi ka sasi Ramadan. Wa qiyamu syahr Ramadan jeung ibadah dina bulan Ramadan, wa siyamuhu jeung puasa dina bulan Ramadan. Jadi hiji naon? Haji mabrur. Dua, menyempurnakan wudu. Tilu, ibadah dina Lailatul Qadar. Empat, ibadah dina bulan Ramadan. Lima, puasa dina bulan suci Ramadan. Nomor genap wasomu yaumi arafata jeung puasa dina poe Arafah. Nah, dengar ka dia. Puasa dina bulan Rayagung itu terbagi tilu. Satu adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Pilihan kedua tanggal 8 salapan Rayagung disebut poe Tarwiyah jeung poe Arafah. Katilu adalah tanggal salapan ukul disebut poe Arafah. Cik jawab nu jujur. Rek nyokot nu tangan hiji di peringkat tanggal 8 apa 8 salapan ukur? Itu jauh dina sangka. Deui hade aya geus ngomong nah hade juga 8 salapan teh bener bener. Rek nyokot 8 salapan apa salapan ukur? Gitu kudu bejakeun urang. Hari buruh hayang gede. Hai gawe hayang nu saeutik. Padahal da buruh mah kumaha gawe. Tambah gawe, tambah buruh, tambah hari puasa, tambah ganjaran. Hei si Marajang Yuswa. Mugi kana sasi Rayagung. Amin ya rabbal. Supaya bisa paruwasa poe. Nah, hari tate, Arafah itu disebutkan wisuda kamu calon jamaah haji wukuf di padang Arafah. 124.000 nabi ruhna kempel ketika wukuf di padang Arafah. Didinya teh aya kopral, teh aya jenderal. Sarua make kain ihram. Lamun aya jenderal bintang 4, bintang 4 tadi ditempelkeun dina kain ihram da teu sieun disebut jenderal. Duge elok disebut lagi. Tak pagi sering ceramah di TNI sok naheureuyaan jenderal. Hei Anda jenderal bintang 1 sampai bintang 4. Jangan sombong. Anda punya bintang 4. Kalau Anda mati bintangnya ditinggalkan. Salimul Afif punya bintang 7.
tidak pernah sombong. Saya pakai ketika saya sakit kepala. Wa muqaranatil imami fit ta'mini jeung ngabarengan ka imam dina maca amin. Eta nomor seberiji 7. Benar-benar boten terus 7. Jadi amin teh tunggu komando imam, ulah mihulaan imam. Imam kadang sakali ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Can angus oge. Ulah kitu, bereskeun heula kayak imam sok nyebatkeun amin, udah ngabarengan kitu saya. Bahkan di mana bareng yang imam, malaikat pun semuanya ikut bareng. Amin. Alifna sayana 2 rakaat setengah. Amin. Sembarang. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu kan awe mah tong tarik teuing. Awe mah asal ka kuping ku cepil nyalira. Amin teh. Ulah suara awewe kelehkeun suara lalaki. Natarawehan teh. Terus nomor sebijaina. Wa qiraatu awakhiri suratil hasyri jeung maca kana akhirna surat al-hasyr min qouli ta'ala tina dawuh Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim huwallahu alladzi la ilaha illahu ila akhir surah. Tapi ka akhirna surat. Jadi akhir surat al-hasyr. Sampai tambah telepat ayat 22, 23, 24. Nusok maca rotib Al-Habib Abdurrahman Al-Atas ayat di dinya. Baca ayatan mematakan dihampura dosa nubus kaliwatan akan datang. Wa qulul a'ma jeung nuntun anu lolong arba'ina khatwatan 40 langkah. Umay nu lolong teh dijabkeun nali masana muntas bisa karunya itu lolong tuntaskeun urang saperangkeun 40 langkah. Karu geus 40 langkah mah sutrungkeun we. Astagfirullahaladzim kita kelakuan ulah sudah mana wae ah. Bejita salapan. Hah? Kaina nomor 10. Wa ayyakula jeung yen maca jalma inda simail muadzini dina nalika ngadenge jalma anu adzan. Maca naon? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Nah, terutama abdi janji guru mah pribaca teh pas maca asyhadu an la ilaha illallah, urang maca iya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni Allah Ta'ala. Namun karena ada versi dengan ada teh udah heula. Ini hari-hari kalau ditarikan seperti asuh gol. Betul membaca asyhadu an la ilaha illallah gol. Ayat gitu. Rokok teh karena TV diletikan ngadeng adan teh. Kebaran Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Etanya baca lamun muping anu adzan. Terus sebenarnya sayu fi qada'i hajatil muslimi yang lempang dina nyumponan pangabutuhna jalma Islam. Contoh disuka
bantuan atuh disuka suka wening salah itu benar Garut nuju tertimpa musibah banjir bandang yang diawali dengan longsor. Terus urang teh naon ngumpulkeun bantuan sembako kan, artos, selimut dan yang lainnya antarkeun we ka ditu. Bantuan segera datang. Antarkeun ka ditu. Ka eta teh sami sareng naon? Nyumponan pangabutuhna jalma muslim. Da anu tertimpa musibah suka urang teh eueuh Kristen, Islam hukum. Da eta teh mata pihak purado. Anu geus kaliwat dan akan datang. Islam jeung Islam teh kudu seperti anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang iya contoh tinggal di dia tinggal di dia Naswa bangun nggak boleh gitu bangun Fitri jangan gitu sini lihat ke sini dengerin Indra lagi bicara ya contoh imam ya contoh ya ayat yang malum teuing ngaliting pake suku nuken jempolna geuna kana batu aina getihan getih berarti suku kenca jempolna sedang dapat musibah kumaha suku nu katu ningali sahabatna ningali dulurna tertimpa musibah ngomong kanu kenca hei suku kenca anjeun teu kudu lempang angkat teh kaluhur sukuna teu lempang bagian saya sabab saya teu tega ningali salira nu keur meunang musibah mas kudu katu ikhlas kitu nya ikhlas eta ridho Kang Yep ridho danan mantuan dulur anu keur tertimpa musibah ajib tidak tersebut bagus tidak istimewa tidak pakai leungeun dia dongeng kalau baheula lain dongeng ayeuna ya dongeng baheula kumaha cek leungeun saya ge hayang atau mere bantuan dulur meunang musibah langsung nyokot babadotan dahu baheula macan aya beta ini tambahin mau urang Lisna mau kemana? Lisna duduk Lisna dipanggil kasih Lisna rek kamananya kaca duduk Babado sangat babado kumaha cebuntu hei leungeun kadiakeun sarua saya dulurna ya hayang milu bantuan atuh dulur keur meunang musibah ya sungkeun ka dieu gaya kita kunaon kuhuntu bari pait ridho maya bela-belaan dulur nu tertimpa musibah geus digayam geus lembut ceuk leungeun kadiakeun deui bikeun deui kana leungeun ceuk leungeun bantuan segera datang langsung dijajakeun teng plak dikana ieukeun nu luka teh kumaha Ipanon curucut kaluar Cipanon beri tadi pek ieu disada tuh anu tertimpa musibah nama hiji jempol suku kenca tapi seluruh organ tubuh ikut membantu artinya Islam dan Islam harus saling membantu aina urang Tanjung Sari itu apa Tanjung Sari kan aja urang Tanjung Sari ningali nu suka wani meunang musibah caricing paeh kaberan nu suka tuh manon paeh suka tuh sok aina urang ban kayak dina acara urang ngayakeun gelar ngebantu kasuka ini masyarakat nu tertimpa musibah tapi urang mah geus lain kamana di teh tuh cekai mau gitu asa can pati dila ngomong itu
nyumponan pangabutuhna jalma Islam. Wa sholatut duha jeung sholat duha teh minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Hei. Tinggal di kadieu dijual-jual ka tukang. Tinggal di kadieu. Hei. Tinggal di kadieu. Awak kurang sendi nate ka ieu kira laku 360 sendi awak. Sendi teh semacam urat-urat. Naon. Tah ieu teh kudu dijakati, disedekahi. Mun 360 satu sendi we 1000 perak kudu duit. Berarti seberapa? 360.000. Berarti jajan yang kakang tiap dinten kudu ngaluarkeun artos 360.000 untuk naon? Menjakati sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Lamun 1.000 1 sendi. Lamun 10.000 3.600.000 keluar. Cik berat teu? Jujur berat teu? Supaya teu berat aya hadis Nabi sahaja lama anu salat duha 2 rakaat sami sareng parantos menzakati nyedekahan sendi anu 360 teh. Tah nek nanya rek kudu duit sapoe 360.000 atau ke salat duha 2 rakaat? Salat duha. Teu jauh tina sana. Cuk, sawas namun balik diri teu naik salat duha. Geus ngomong teu mending salat duha ieu tah. Ya. Oh. Ya salat duhanya. Unggal dintennya. Minimal 2. Terus naon menjakati nyedekahan naon cenah sendi yang ada dalam tubuh. Anu 360 sendi. Ini kunaon mas ari mana ini sebenarnya lain wae. Wa ayyakula nomor sebiana. Jeung maca jalma ing dalam sesaubi dina nalika make pakaian, make baju, macanan. Sareng alhamdulillah. Sadayana alhamdulillah. Alladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Tahrek make baju teh maca doa eta, dosa yang lalu dan akan datang diampuni Allah taala. Pasok maca doa eta tara teh tara acan tara wau bieu. Tawalik ti dieu tah tak saya tadi sama Pak Ustaz Deden dibawa catatan tapi direkamnya paruwi ka bumi biasa diapalkeun deui. Wa ayyaqula jeung yen maca jalma ba'dal akli dina saatos tuang maca naon barang alhamdulillah. Sadayana alhamdulillah alladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Tos tuang teh maca doa anu bieu, dosa yang lalu dan akan datang diampuni Allah. Masya Allah. Wal muji'u min baitil maqdisi muhallilan bi hajjin aw bi umratin. Maksudna adalah ngalaksanakeun ibadah haji atanapi umrah di Palestina di Masjid Al-Aqsa disebut Baitul Maqdis. Dirinya ngawitan berihram haji atanapi berihram umrah itu. Tadi termasuk dosa yang lalu dan akan datang diampuni Allah Ta'ala. Sebenarnya 16 wa qiraatul fatihati jeung maca Fatihah wa qul huwallahu ahadun jeung maca qul huwallahu ahad wal muawwidatain jeung maca falak bin nas kullu wahidatin dina saban-saban hijina sab'an kalawan 7 balikan
ba'da sholatil jum'ati dina sabada sholat Jumat. Dina depan Jumat maca naon? Fatihah 7 kali, kulhu 7 kali, Falak Binas 7 kali 7 kali. Dalam posisi makanya jangan berubah dina posisi at-tahiyat akhir. Pernah tahiyat katanya? Akhir kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong dirubah jadi at-tahiyat awal sampai anak. Tong dirubah jadi emok, tong dirubah jadi sila. Tetap dalam keadaan at-tahiyat akhir. Mayun ke kiblat, baca Fatihah, kulhu, Falak Binas 7 kali 7 kali, maka muruluk dosa nu geus kaliwat jeung dosa nu bakal datang. Jawab. Alhamdulillah. Nah, terakhir nomor 17 wa musafahatil muslimi jeung sasalamana jalma Islam ghairal fasiki kasalian jalma fasik ma'a dzikri sholati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sarta maca shalawat ka nabi sallallahu alaihi wasallam jeung atau pisaran ka keluarga nabi. Jadi sasalaman jeung jalmi anu soleh, orang yang baik kayak sesama pengajian duit teh terus sasalaman bari maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta teh muruk dosa nu geus kaliwat dan akan datang. Atau minimal sallallahu ala Muhammad. Tidak. Pak Haji abi main nu panjang, pek, yang karunya nu dia sama dilatih, darah dia nu panjang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan Rasul sallallahu alaihi Muhammad gitu ya lah. Ajib tidak? Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk melaksanakan 17 amalan yang Pak Haji barusan utarakan. Amin atuh. Sehingga dosa yang lalu dan akan datang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Teruskan